Tiga ngucap sawiji musonib ingkang watatullah anak para tawong sacikitaken ngese Muhyiddin Abdul Qadir Jailani pun apa kenanipun Tuhan dados aulia agung lebih sing sasami Tuhan warta kena sadaya ing hamba ya mayati ngiring tabarukan mayati ya. Ye hikayatna nu katilu ya mayati ya. Hiji ulama nanya ka Tuan Abdul Qadir, natamu ka Tuan Abdul Qadir, Tuan tanya hebat-hebat teuing leuwih ti batur. Naon sih nu ngajadikeun ngaluwihan leuwih ti batur mayati ya? Cing bejakeun ka kula cak eta tatamu. Tah mayati bere kaluwihan ku Allah ya. Moga-moga wae mayati diberi leuwih ku Allah. Amin. Kitu ngomongna tah. Hikayat kang kaping 3 ngucap sawiji musonib. Ki musonib papan anu lamun cara anu jelema anu tertentu. Ieu eta caritakeun tentang Ki wastana Ki Abdullah datang ka Tuan Abdul Qadir nanya, Tuan, karena kunaon Tuan teh hebat-hebat teh jadi wali?" Coba ilmuna naon sih ilmuna gitu tanyakan ilmuna ieu mah coba bejakeun ka kula cak tamu berarti nyawa mah tinggal nungan panennya gitu nya kabeh sih ditulis sarua gitu lagu mau ulang mau bisa kancangnya bisa imayatinya berarti bulan puasa main masak sanes coba terangkan sabab musababna sadaya kakula kang bejakeun mayati naon sih hebatan mayati Saya Abdul Qadir ngandika serna saking sabiji mangsa tan elok karya linyok tah eta doang mayati lamun hayang kacengkul ka awun-awun ka kocara kajabar sacidu menurut mata cak Abdul Qadir kula hiji doang saumur hidup ti leutik melik kula macan pernah ngabohong. Muga-muga emang ayatinya. Ingsun dangu dok ingsun anak ing desa jan lagi ingsun masih alit ing mangsening dina wong puasa arfah jeung waktu harita cenah mang kula nu mantak hebat lain kusabab ilmu mah sarua bae mamang bismillah kula bismillah mamang lailullah kula lailullah kan hiji doang lamun hayang naik derajat mang hiji ilmu mah tong ngabohong lamun ngomong itu doang jeung keur leutik kula waktu musim nyaeta musim arfah kieu gede atuh kalau ngomongnya sun lunga amang-amangan angin tan ingsun pribadi sarta kalawan wong kato makan ingsun nutburi maringan sawiji sapi paranti ngamuluk kuri sampun niramangkan sang sanagora noli ing manira serta gora ika ngucap geus kitu mayati tong ngabohong doangnya insyaallah kan naik derajatna amin naik kehidupanana ikuti aja kelakuan Abdul Qadir Jailani insyaallah barokah mayati ya abdi nake kudu beres hebat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sun lunga amang-amangan angin tan ingsun pribadi serta kelawan wong kato mangkana ingsun nutburi maringan sawiji sapi paranti ngamolo ri sampun mangkana saksana gora ikan kenali ing manira sarta gora ika ngucap lamun ieu manyaritakeun mas bulan arfah mang kitu teh bulan Dzulhijjah pas poean arfah kula ulin jeung babaturan tak Tuan Abdul Qadir teh ya ngan lain sorangan bae ramean nyata ka tempat ngangon sapi alias sari ulin baik itunya alias sari
Ari sapi mah sapi perti maluput teh cenah tah besok digawean. Eta sapi nyileut ka kula. Nyileut sapi teh nyileut mengok pan kenuntun sapi teh Abdul Qadir ngopeton ramean nyileut Abdul Qadir teh nyileut ka buri teh sapi ngomong sapi. Abdul Qadir ngapa sirakin ada inge widi suka agung ameng-amengan ora ana sirakin ardining yawa sumajati kinon amengan lanturu nyata ingsun kaliwating ajri miarsa suwa rane sapi sikra ingsun mantuk maring wis macak sapi kieu ngomongna teh Aliasari Abdul Qadir kunaon maneh teh geus diciptakeun ku Allah anjeun mah lain jelema leutik-leutik lain jelema becek-becek anjeun mah dijadikeun ku jelema agung kunaon ulin teu aya pikeun anjeun mah Abdul Qadir jadi ku dijadikeun ku ulin-ulinan teu meunang lain tukang ulin lain tukang ngon kami macam anjeun mah wali Allah cek sapi tah barang ada yang gitu tuan langsung balik ke imahna kaget Abdul Qadir kita ulama hiji cenah nomor kahiji nyahona jadi wali teh lain cak kula sorangan cak sapi cak malaikat jeung ilmu mah sarua bae kitu tah balik langsung ke imahna pamitan kaula pamit kesa dateng negara Baghdad Kang Ibu Aris wacana sari nangkul kang sewi wimbatnya sabdari risirat terang ini terang sun wahe Puad manira paran karya nira Gusti Amit Miyos maring peraja Baghdad geus kitu tah cak tuan si Abdul Qadir teh ngadenge ka eta naon terus ngomong kitu langsung Abdul Qadir pas tanggal 9 bulan Dzulhijjah kula cicing di imah barang di imah pan muka loteng dilucinya muka lawang muka jandela barang eta jana kacer jasa eces yang di Mekah pan jauh ke Baghdad tapi kadulu jalan rencana gitu Aliasari ya bukan rencana tuh ya ke Mekah ya Aya ayo duitna teh duitna can aya atau muka-muka baiknya ditangkan ke Allah di Mekah ke Baghdad jauh karage jauh kos di Mekah ka urang mereka dia naon sebabna tapi kadeu dihareupeun di begitu kalawang teh kadeu dihareupeun eta Mekah teh di Arafah itunya jauh lah lain kos lain ti ka Cisokala ya di Mekah ka Baghdad di sarua bae kaula pamit kesa dateng negara Baghdad di Kang Ibu Aris wacana sari nangkul Kang Siwi mensab dari sirat rangen netrane sun wae puat manera paran karya nira Gusti Amit Miyos maring peraja Baghdad tah barang geus kitu ya Abdul Qadir teh neule rame jelema di Arafah hatena jerajah hayang ke kota hayang ke Baghdad pada Abdul lahir di kampung lahir nama hayang ke kota heula naon tujuan arek nyar ilmu tah muga-muga we ku sabaya ilmu Aliasari kepan rasa ciluput nyata bisa lempang itu kamu kehagepan anu langsung ku sabadi umrohkeun atau dijahajikeun ku batur atau aya najan urang teu boga duit anu diajak ku batur anu aya gara-gara gawe atau aya dan insya Allah moga-moga dijadikan haji-haji anu mabrur si Aliasari. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ayeuna aja. Muhammad Harlan. Mantap, Ruhai. Moga-moga we Harlan saimbang yang pangmajikanana.
Ya berani gitu. Durna. Syekh Abdul Qadir jajan matur datana kang bibi kaula ibu akarasa sinawa ngolari ilmu yawang sejati tan mali kaula ibu arsa ngunjungan nana datan wong alim alim ari tanya kang ibu maring kang putra ya Rabbana ya mah kayak lagi gaya ayun ambing pak, Ayun ambing. tapi maka budak letik pak. Syekh Abdul Qadir nyariotna hatur ka ibu naki ibu kaula bade ku guru milari ilmu Allah sarang nade kula bade ngadatangan jalma alim jalma pinter ulama kumata airna ibu nanya dari ka anakna tegasna ka tuan sel bokor kinanya kumaha apakah karena nira rasa tilar nagari umatur aris kang putra tutur apolahe unni duka panggilan miwadok lagi andele wong kata anak arga arpa ingkang arsa munggah haji lintang kapencut ibu daten mana kaula ya Rabbana ya Rabbana nah situ tabu caki herlan teh ya tanya pak ibu na ceng naon sebabna anjeun budak letik kena hayang lempang ka kota ya neka kota sagala naon sebabna ceng pan di urang gelobak ulama di urang gelobak kiai loba tukang guru ngaji di urang bae geus cukup teu boy mah ke kota Harlan horeng siauna teh rek nyiar ilmu na hayang di kota besar lamun tere urang teh mah hayang ka kota Jakarta lamun di urang teh mah pan di loba kiai nya tapi hayang ke kota itu umur 10 tahun eta moga-moga bae Harlan kus barokah na kiai sebab ngikut ka kiai insyaallah barokah menang padol ti kiai punya ti Allah Subhanahu wa taala kahebatanana sakucuran rahmat ti Gusti Allah sakucuran karunia barakah hormat Tuhan Abdul Qadir apakah karena nirarsa tilar nagari umatur aris kana putra atutur polahe uni duka panggilan si pawe duk lagi andale wong katana ngarega arpa ingkang arsa haji lintang kapencut daten mana kaula tenan lah ari kapencut kuno bagus mah yang bisa ngaji atau tenan naon ketika ini harganya hah 10 tahun lo kababenian harlan 10 tahun mah jangan bisa nyar duit naon sababna nyrek ninggalkeun ieu nagara saur putrana kieu nyaeta yo wajar wae ga 10 tahun ieu karakter lagi pas moga-moga bae harlan hasil maksud sakolana teruskeun ngaji teruskeun sakola bae urang teu ngaji rugi deui ngaji bae teu sakola kurang maju katinggalin batu katinggalin zaman padahal henteu sebenarnya henteu padahal ngaji bae urang ari pinter mah sampai tuntas ngajina insyaallah barokah balakan melebihi tina ngaji tina sakola bae deui ngaji bae ke insyaallah mah datang ka imah dibere kehebatan ku Allah biasa telok lek salat maghrib datang ka imah kan kitu ngaji bae benar gitunya betul beneran sakola bae deh kadang-kala sholat mah henteu pan rugi pan aya mangka kang ibu karunya sasamba teh melawati serta ngalap ingat dinar minangka sanguning si gungi dinar kawilis katuhipun 80 punika kang titilar kang Rama Abdul Qadir
Ibu nira dharma simpen kewala ya Rabbana. tanya ku ibu nabu ceng naon sebabna hayang ka kota kitu buta kamari kula ngangon sapi atau sapi ngomong gitu doang kalau beja akhirnya mah sering tanya guys akhir nama ya Abdul Qadir berangkat mana Yanto ya Suyanto ya ngirim tabarukan deui ibunda cerik sasamba melas melis lamun cerang maceng tapi gitu ke bari nyokot duit tak indung lah sok bebeja ongkoh tuh tapi bukan duit soreng mah dinar duit dinar naon tuh jangan pikeun bekal anakna ari lobana eta duit ya 80 dinar lamun cerede urang teh mah lamun dinar mah pan per emas ler emas lamun 2% lamun 80 gram kali 80 lamun kasih itu 80 juta berarti 80 juta. itunya eta tetirkan ti bapana baheula moga-moga bae si Yanto loba duit nanya ya moga we ibu maceng nyimpenkeun wungkul tak ieu duit ya bawa ku aceng 80 dinar kumaha maka dinar maka dinar walung dasa kasraing Abdul Qadir jenden ingkang ibu sedaya mangkana Abdul Qadir ingkang dinar pinali catur dasa ingkang sinungakeun ing arsa manira Abdul Qadir kang kakasih catur dasa kang bade dinata kesangan Tuan Abdul Qadir mah eta dibawa diberi 40 dinar teh 80 dinar pan teu sarakah muga-muga we Yanto gula sarakah Yanto Amin. muga-muga sing beres roes jeung keluarga jeung dulur ya jeung kolot tah diberi tepat 80 dinar teh dibagi dua anu 40 dinar dibawa ku Tuan Abdul Qadir anu 40 dinar dibikeun ka dulurna ka Ki Abdullah maka artos anu 80 dipasrahkeun ka Tuan Abdul Qadir ku ibuna maka Tuan Abdul Qadir nyandakan eta duit tuluy dibagi dua anu 40 dipasikeun ka dulurna eta anu jana Ki Abdullah ari 40 deui dibawa ku Tuan Abdul Qadir tujuanna napikeun bekel angkat ka kota jeung masantren tama Abdul Qadir mah ka kota ke lain rek nyar duit bu lain rek usaha tujuh merek nyar pengalaman nyar ilmu naon sebabna tadina awalan gede bejaan bahwa Abdul Qadir mah lain jelema samanea tapi najan berjing jelema samanea tetep kudu tarekah kudu ngajalankeun syariat tetep Abdul Qadir ge ngikut karena perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cak Rasulullah siarlah ilmu di mana siap penting itu Abdul Qadir penting takana ilmu akhirnya mah Abdul Qadir berangkat nyar ilmu ke kota di kota digedekeunana baheula mah Abdul Qadir mah lahir nama di kampung kampung Pasisian di kampung Kailan di desa Jalan kecamatan Tobrestan ari kota mah kaditu langsung pan jauh ke Baghdad ya ari kampung Kailan negara Irak insyaallah warisan kerajaan teh pohon muga-muga we M Suyanto ku Allah diijabah tujuan naon pake hayang sing muga dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala maka artos anu 80 dinar dipasrahkeun ka Abdul Qadir ka ku ibuna maka Tuan Abdul Qadir nyandakan eta duit tuluy diduakeun teu ku sorangan bae anu 40 dipasikeun ka dulurna nu 40 dibawa ku manehna dikeun bekal di jalan nepikeun ka tempatna mawa duit 40 dinar disangklek ku Tuan Abdul Qadir
Gas pupuh nage kinanti sedih nungguan bakal datang itunya eta pupuna tadi pupuh sinom budak ngora anu nungguan babenena waring mah kinanti sedih nungguan anak irah datangna sedih nungguan lamun kinanti kita engke tungguan kita keur nungguan ngarep-ngarep macam lagi kieu saksana kang ibu angalap dina ratu muli aya dinekeun sajeroning kundang sarta sinungan paranti dinekeun ing cacangklekan nira kang aput ra ariri ya nang ngarangkul aja kang lungu aja den larung aja den buang kitu teh saksana kang ibu ngalap dina ratu muli dinekeun sajeroning kundang sarta sinungana paranti dinekeun ing cacangklekan niraka putra ariri Mbah tos kitu lalaunanipun nyandak artos dina retuluy dilebetkeun kana kampek serta dipasikeun katuan Si Abdul Qadir eta kampek paranti dicangklek ku tuan Si Abdul Qadir ingkang Ibu Arif Amus arum daten ingkang siwi aduh anak ingsun atma jiwa among sira Gusti terang netrane sing biang dadi gagentilaning ati ibuna lalaunan nyarita ka anakna kumaha cenah Bah tegetna Si Abdul Qadir aduh anak ibu kasep mung ukur anjeun kasep pangabungah manah ibu tuh kitu lagi dedeh teuing pangabungah mana ibu buah hate ibu Gusti ing wewekas ing suna pemasir aja lali dan bisa maui talira aja ngaguakeun diri pan pacuan linyok sira kasengiti ngesuk majati cak sunana bekieu kumaha Gusti kasep kana amanah ibu pacuan anjeun ulah poho kana naon kudu bisa mawas diri ulah sok adiguna abong aing teu batur gede aing leutik batur ulah nyaceng ulah sok ngabohong lamun ngomong anjeun teh matak lamun ngabohong matak nepi ka bendu ku Gusti nu Maha Suci kitu Pak gitu jadi ulah ngebohong cenah sakitu menang pamanah Si Abdul Qadir amaturani sarieun kami ngangres pada ningrena ibu kaula pamit kang ibu angangres muut semutangi waas pisan cirik ibu lagi Si Abdul Qadir nyarita sabar reda ieu cirik itu cirik ngangres ciriknya ibu kaula bade pamit nyuhunkeun doana tah lamun anak waas mek leumpang kemana bae kudu minta tulung minta doa ka indungna ibu terus ngara sedih cirik bari nyarita bari cirik hese ya Gusti anak ingsun sun titip akan ing widi Si Abdul Qadir Medar sila lampai ariri angangge kawaca tambal susahi ngalapini ya Rabbana ya Rabbana semuan kasep putra ibu manggarek angkat mahku ibu didoakeun dititipkeun ka Gusti Nu Maha Suci Si Abdul Qadir waktu eta langsung memitian berangkat sabari make baju lagi baju tambalan
Deuh tina banget susah turnalang saing kang ibu anut pungkur angan terjawi ning kori Masya Allah. laris lampai kang putra kang ibu anu ting liring tan pegat deno king tinggal angang res nalane kang bibi Waas pisan abah. ibuna nuturkeun tiburi ngajajabkeun kaluareun pakarangan tur beuki lila bekira panjang beuki jauh Jauh. eta lalampan Tuan Syaikhul Qadir ibuna nuturkeun bae ku ngelekeun doang ngelekeun ibuna mah nuturkeun datang ka jalan ka hareup eta bari hatena sedih lah Abdul Qadir pan sampun atro lampai tomori kapanggih lawan Kopila kang punika kang tinuturi arsa ing praja Baghdad Kopila kang tinut wingking wuwusan malikang ibu kalintang dening prikali sapatila ringkang putra Masya Allah. anuk masa jroning kaptis saksana salin kang warna pucat tila sing awingi Ya Robana, ya Robana. kacaritakeun deui ibuna Tuan Syaikhul Qadir mani poara sediheunana ti kawit dikantunkeun ku anakna Deuh deui. sok ngalamun berang peting berang tedaek dar peting tedaek hees naon sebabna amus sajroning kolbu daten kawadaling lati ing panyening sunora ningali mari rusaking wadana ning sun tekang dina kang akhir tos itu ibuna nyarita di lepet hatena kieu Kumaha? ngan teu kedal kulisana ari nyaritana teh kieu pokna Kumaha cenah? dina persangkan kula mah moal tiasa deui neuleuh ka anak kula cenah Waas pisan. naon sebabna geus asana datang ka ajal cenah ieu naon sebab kageringanan anak bab indung apa nangana malikang ibu alintang deni wuwusan Syaikhul Qadir wus parateng desa hamdan angin di Syaikhul Qadir mangkana ingsun tumingang ing arah sawiji Ya Robana, ya Robana. mangkana ingsun tetemu lawan wong kang nunggang wiji wong lanang ngake sawida kabeh iku sun tingali padam begal kopilah uni ingkang sun tuturi Ya Robana, ya Robana. sake kopilah sampun aratane sadaya anting miwa dagangane pisan sakabeden jarahi dening begal kang sawidak kang sami nunggang turang astagfirullah Rabbana